Wilujeng anjing mitra sadaya tepang deui sareng simkuring Octavia Ramadhani di acara Kilas Warta. Anu nyajikan informasi anu faktual sareng aktual. Pemirsa dina raraga ngareula HUT RI anu ke-75 di Garut aya lomba motor tunjalkan. 17 Agustus tahun disampakeun sasalat COVID-19 nu ngagemparkeun sakumna umat manusia. Sasalat ieu datang narekap samancanegara. Atuh sakur umat manusia pinanggih jeung cacaraan acara gesang ningkahan ieu sasalat. Ngaronjangna teh teu padang bulu mimiti manusia nu boga kawasa nu kumawasa jeung rahayat biasa. Sarua diancam ku COVID-19. Tapi dah hirup teu cukup narima panitah dikerem atawa ngerem manehna di imah. Manusia tetep bergerak teu bisa dititah ku panyareg nu kumaha bae. Kalawan alasan butuh hiburan jeung silaturahmi, ongkoh deui batira resep. Lalaju balap motor anu rada model. Nyaeta motor paranti menjalan bata nu meunang nyetak di bawah kalio tempat bikin bata. Ari mawa bata beuleuman tangtu ngerdi kaparigelan khusus. Tunggal jalma bisa. Rajin bisa kudu nyorong latihan heula, sabab tunggal motor meh adek kana stang atawa setir motor, jadi coakna mah teu babari. Eta balap teh dibagi 3 kelas. Nyaeta profesional, tukang nunjang, jeung nu diajar nyoba-nyoba. Kitu cek Ugum mere keterangan KBW Rajaba. Tiap kelas diiluan ku rata-rata 25 orang. Unggal nu ngiluan dipulut udunan Rp25.000. Panitia nyadiakeun tim kesehatan ti puskesmas babakan loa, lengkap jeung ambulans sarta ubar jeung perawatan medis. Hal ieu disadiakeun keur nu pinanggih apes cilaka, boh peserta nu milu balap atawa lalaju. Unggal nu datang panitia ngarampakeun nu meunang pancen jaga asup ka tempat balap. Sabae oge diwajibkeun nutup irung jeung bahan ku terenggos. Leuyeung jeung katangtuan pemerintah jaga jarak deunang. Sakomo deui pagegeye tetela masyarakat babakan loa jeung sabuderenana. Taruhu kana aturan ti pamarentah nu meunang dina eta acara balap, panitia nyadiakeun piala bagilir keur nu hasil jadi jawara. Demi anggaran ieu kagiatan teh hasil gotong royong rereongan kalawan diluluan ku Irwan Zabong jeung Gugum pangusaha bata di eta wewengkon. Sagala kakurangan ieu balap motor tunjal tahun hareup bakal diomean. Pemirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Simkuring Octavia Ramadhani. Seja amit mungkur amit mundur. Nadahapunten dina samudaya sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.